boga lauk alhamdulillah loba jasa sakilo ge mah goreng teri digoreng terima pan bisa digoreng digaringkeun sabulaneun bisa digoreng pakai bebekalan mangga atawa didengdeng dideeng cek urang Bandung mah dibelahan diamisan eta kan kuat seminggu 2 minggu atawa ieu mandeg sakalian doang digoreng bae atawa dipindang dibawa menang jeung masalah walis sayyarati Allah ngabebaskeun kahalalanana pikeun didahar ku aranjeun sebagai kaladatan kanikmatan oge pikeun sayyarati jang bebeklan bagi jelema-jelema anu nyaba halal ngan inget ka Syekh Nawawi urang teh boga hiji-hijina ulama di Indonesia Syekh Nawawi At-Tanara hiji ulama nu terkenal di mancanagara kelas internasional mulai tandingna Syekh Nawawi mah ulama zahiran wa batinan pernah anjeunna maot sagesna maot kuburanana digali peraturan raja saat eta bagi makam-makam anu geus kitu 1 tahun na ieu kudu digali dihijikeun tulangna ye jang kuburan anyar deui memeh dijieun logak-logak instruksi raja saat eta seperti itu galilah kuburan tok dihijikeun pas Syekh Nawawi At-Tanara digali beleger kene Imam Romli kagali beleger kene Ibnu Hajar beleger kene ta eta teh pandidinya teh urang lamun dekat Syekh Nawawi teh belah dia Ibnu Hajar belah dia Imam Romli kuburanana teh jalaneun teh belok ka dieu Syekh Nawawi teh balaleger kabeh laporan ka raja ada beberapa mayit yang masih utuh bahkan lebih seger dibanding dengan masih hidup raja langsung ningali kadinya begitu ningali cak raja pendem deui bae beusi bahaya dipendem deui maka dicirian saat eta Ibnu Hajar Al-Haitami aya dan kuari beus sareueuh deui baheula Romli kemudian belah dituna Syekh Nawawi jeung loba-loba deui nu sejen-sejen adu balaleger dikubur deui di dinya ieu keur carita di antarana Syekh Nawawi Tanara belah dieuna terus dizarahan ku urang Indonesia mah zarah terus hobi ti baheula urang Indonesia mah zarah teh nu zarah bener nu zarah teu bener sarua bae sebab nu zarah bener mah tuh jadi itibar aing gerek maot kirim doa oge bisa jarah bener gini nu jarah itu bener minta info nu keluar hoi eta kos gitu tebal bener nah ya Syekh Nawawi kebelah dieuna pas erek dibangun tol otomatis pas kaluhureun kuburan Syekh Nawawi diderot di mimiti dia kajauh kena aman masalah berbagai kuburan nu lain mah aman bae pas datang ke makam Syekh Nawawi bletrok potong beko nyokot deui nu anyar pas pelobah dia bletrok deui potong didatang ke 11 beko potong kabeh lain lalagaan nu terakhir nu kabeh memuriang dan nu kabeh memuriang ieu operatorna supirna maruriang kabeh parah nu terakhir mah malah datang ka maot kali nu memaksakeun nu ka 11 bletrok nyanana dibawa ka rumah sakit maot kisah nyata ieu mah Syekh Nawawi mah cak Raja Pahad teman di zaman Raja Pahad makam siapa yang menceritakan Syekh Nawawi diceritakan gitu ceritakan sejarah nanti baheula-baheula gitu udah pengkolkeun ku ari mah tu jalana mengkol ka dieu
Ieu makam, ieu jalan tol, tak ka dieu teh set. Ada kurang mun jarah di dia pas tembok. Nah, pas tembok. Sekali-sekali ke Mekah tuh. Aduh Gusti Allah, eta Syekh Nawawi. Karanganana 112. Anu eta geus tercetak. Nu masih encan tercetak, masih puluhan kitab kene encan tercetak. Kitab Syekh Nawawi. Nu geus tercetak 112 kitab, nu encan tercetak masih puluhan. Arsip geus dibikeun can dicetak ka buru maot. Syekh Nawawi. Jelemana leutik. Sederhana Syekh Nawawi mah masyaallah tawadu. Henteu nyaritakeun asa aing, teu bebeja aing kiai. Nu sok bebeja kiai mah hiji ti LDII, kadua ti PKS. Mah terus terang we, sebab dihareupeun kula ge bebeja nyana. Kula kajati, begitu kajati pan ditu LDII ngobrol teh jeung kiaina. Saya ini kiainya di sini saya kira. Tangkorak sia bare. Bebeja kiai purukutut jae geus bebeja kitu mah. Kedua orang PKS kumpul di mata kan ngobrol menyaritakeun nyana PKS balah DPR PKS di ditu di Kulon. Dedet beres nyaritakeun saya kiai PKS. Saya kiainya. Aduh budak cabokeun doang ceuk urang. Kiai si bebeja. Teu kudu bebeja jadi kiai mah kumaha engke bae. Kiai kanyahoan ieu, polisi ge teu kudu bebeja ge kanyahoan ieu, polisi. Abri teu kudu bebeja ge kanyahoan. Kiai ge kanyahoan. Oh, horeng kiai Golkar. Aduh kanyahoan. Ieu orengan anu sok ngarusak kakiaian teh ieu. Aing greget jasa buku ka Golkar mah geus. Syekh Nawawi ieu mah keur carita kakaget bae di dunia teh ulama Turki, Pakistan, India, Mesir kaget neuleuh karangan-karangan Syekh Nawawi terutama tafsir Munir. Waduh lindeuk dibacana istimewa. Begitu ieu dibaca ku ulama Mesir kaget nyana. Di suratan teh Syekh Nawawi teh begitu ditanyakan urang mana Syekh Nawawi, urang Indonesia. Di mana Indonesia nak kronjo. Weh, kronjone saking pundi ge? Saking Tanara. Weh deh, iya tah eta kos kitu tah. Percis Jawana mengkolon tuh. Aya wedehan, wede. Itu bae tah rajeg ka ditu geus. Mulai ti rajeg bae geus ka ditu terus. Ya jawane ana wede ge. Ya Allah. Cek urang Mesir teh, oh ieu mah pinggir laut. Basisir bener. Ah heran. Heran urang pinggir laut bisa ngarang seperti ieu. Lantaran jelema nu sok ngadahar lauk mah otakna belet. Jelema nu sok ngadahar lauk awakna seterek, awakna naon kitu ngaranna teger, tapi otakna ieu adalah otakna mengpelehe. Lauk mah kos kitu beda jeung daging. Mun daging kana otak eta hebat nu mentak Imam Ghazali mah nyunahkeun saminggu sakali keluarga bere daging. Ayo siap berat eta. Imam Ghazali teh Hujatul Islam lantaran mawaan hebat karena otak daging teh cerdas karena otak. Nah, ieu mah lauk teu kaarti, mentak di suratan ku ulama Mesir. Di suratan nasetik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal Misra, amis di jero. Ilan Nawawi at-Tanari. Kaif? Sakitu doangnya nama. Kaif? Wassalam. Mesir. Baca ku Syekh Nawawi. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kot. Beres. Wassalam Nawawi.
dibaca kunyana ainu aing mah 3 hurufna kaf ha kap iya pak nya nama 2 kop jeung todot eleh aing cek nya teh. Jadi saya dari mama nyurat urang mah pan suratnya 2 lembar paranjang bari maksud nama lah sautet doang santri nyuratan ka bapana patut paling edek menta beas. Yuk mau panjang jasa surat. Waduh yang terhormat ayahanda di rumah. Dengan ini saya mendoakan kepada mudah-mudahan bapak dan ibu ada dalam cerita sedikit saya di pondok ini. Waduh sama dengan diderita. Bangunan derita. Waduh malam kehujanan, keanginan, siang. Atuh itu mah di luar bae budaknya. Hitung-tunangan seetik doang. Tidak ada lain. Terakhir minta beras, bah. Ya Allah, jak bapak nanti kita tadi bayar tuh. Panjang ting dah surat panjang ting. Panjang ting. Kok surat cinta mah panjang wajar. Cinta mah panjang teh wajar surat cinta. Berlayang tak bersayap, berjalan tak berkaki. Kamang-mang ya. Datanglah sepucuk surat ini ke hadapanmu. Di tengah malam yang sunyi aku buat surat ini disertai dengan suara cecak ya dan lain sebagainya. Tetapi aku ingin mengutarakan isi hatiku tetapi tidak sampai. Nanti saja besok bersambung. Teu bisa. Nek nyebutkeun aku cinta padamu teu bisa. Mesti ditolak. Eta baheula mah baheula kos kuari mah SMS. Aku cinta padamu. Beres, guys. Beda baheula jeung kuari. Nah, ieu keur carita surat panjang teuing eusi nama eueuhna naonan teu bagus teh cek ahli bilagah. Eta mah sarua jeung ngariung ti jam 7 datang ka jam 12 berkatna meunang cau hansip doang. Aduh capek gawe teh itu bagus data, itu bagus. Ieu keur carita nu hayang berkat. Keur carita ieu keur carita nu hayang berkat. IQ mah ngariung jam sabaraha? Bada Isya, geus datang ka dinya. Langsung bae geus, langsung beres. Amin amin. Geus bae bubar bae. Masyaallah berkatna katuhu kenca. Datang ka potong. Gede tidak hebat eta nu geus kitu beres. Singkat padat geus pokona. Aduh, kuari mangariung kudu tausiah, tausiah. Capek aing mah tausiah. Mending mun lobaan. Ngariung 7-na aya 15-an mah tausiah. Deuk nausiahan saha ieu? Teu bararagus zaman guari teh kos garar itu mah lulu. Nah, eta Syekh Nawawi teh kos kitu. Jadi berarti dipakai keheran, keaneh ku ulama-ulama internasional dipertanyakan kok pinter amat dianggap ngadahar lauk. Pengertian kaya patea kunaon bisa pinter padahal cicing di sisi laut, sedangkan di sisi laut makan loba lauk pasti bae ngadahar lauk, sedangkan nu ngadahar lauk biasana otakna koyod. Kok ieu mah jadi pinter tak kaya patea kitu eusina. Dijawab ku Syekh Nawawi qattu aing sanajan cicing di sisi laut loba memang lauk mah tapi aing mah tilok gadahar lauk. Wassalam Nawawi. Ya Allah. Tak aya beti Syekh Nawawi mah jampe pantang lauk. Mun santri belet otakna ku kiai dibere baheula mah aya wiridna Allahumma ya aliyu Allahumma alimni ya alimu alimni ila kaza wa ya mubinu baini ila kaza wa ya kabiru wa ya kabiru kabirni ila kaza dan seterusnya eta teh jampe paranti pantang laut pantang laut 40 poe ulah ngadahar lauk meunang ngala ai meuli mah di warung los. Coba teh akur-akur aya berubah. Ulah ngadahar lauk. Eta kae santri ngadahar ai ka kiai mah bareng 5an ai nu 4an mah biasa teu ngadahar nu saurang ngadahar pan sia ngadahar lauk emang teu patah patang aing pan sia ngadahar teu meunang nang sorangan
Inang batur batu teu naon. Sia kos-kos dalilna dina Al-Qur'an. Mana? Tuh. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarat. Meunang nu halal nu keur ihram ngadahar lauk mah meunang. Atuh sia deuk pantang naon atuh ka kiai. Eta menang batur teu meunang, enang sorangan nang batur mah teu naon. Kumaha sia bae atuh. Macam-macam di pondok mah aya nu pantang lauk. Cak kiai teh meunang ngadarna naon. Geus, endog mah ngadahar. Ya sia teh pantang lauk endog. Endog paling lauk, endog ngaranna ge. Heuh sarua bae. Endog teh bisa, endog mah meunang. Ulah ge beberemna puputina mah meunang. Oh, udah. Nu maksud pantang lauk teh mutih. Geus ngadaharna ulah ngadaharna naon sangu bae. Jeung uyah. Uyah mah teu naon, digoreng ge masalah uyah mah. Sangu jeung uyah dagingan saya tiku masalah ge. Eueuh kuari pantang lauk kitu teh. Eueuh tapa-tapa riadoh-riadohan carang santri. Eta jadi Syekh Nawawi mah saumurna teu ngadahar lauk. Teu mentek pinter otakna. Masya Allah. Masya Allah. Iyalah Syekh Nawawi hebat. Ya, dipakai ka aneh kabeh ku urang Mesir kunjungan Syekh Nawawi ka Mesir bareng jeung Ki Abdul Karim. Ai Ki Abdul Karim make jas, make sorban, Syekh Nawawi mah make kopeh hideng dengdek. Leting mah make baju gejore. Pan anu diciuman eta Ki Abdul Karim. Wah, waduh. Cek Syekh Nawawi teh aing padahal kiai mah. Tawadu jasa Syekh Nawawi, Masya Allah. Begitu ditanya masalah, nah iya siap. Ayo siap, bongan pakai jubah siap. Atau teter. Begitu teter kaget, maknya bisa ngarang teter. Teka arti nu bisa ngarang bisa teter kieu, ya, otomatis keluar deui ka jero heula. Tadi beja aku bahwa kiai nanu ieu jero ganti pakaian nu tadi dipakai ku Syekh Nawawi sarua geus leutikna pan akur leutikna mah keluar deui begitu keluar bagaimana puncak ngomong urang mah masalah sakieu bae banyak pengarang bisa teka jawab ieu karangan naon hartina berarti kan nu ngarang teh geus menguasai 12 pan cek Syekh Nawawi tambah deui ayo kuari mah penganun dek nanya-nanya silakan bertubi-tubi terus dijawab cek ulang lagi tadi mah bodoh pun gue mah pinternya tah jadi henteu ngisinkeun mun kuari mah sia sakitu bete bisa awas geus kuaing henteu nyalalina heula ka sisi abe pamorna sarua. Jadi pamor teh henteu silih dedetkeun mun kuari ulama kuari geus sia mah teu bisaeun. He ka dieu make baju jubah sia. Kuari mah urang kuari kos kitu da pagawean. Teh saya naon teh sopan kalau teh. Gitu. Begitu aya kiai anu heran ka Nawawi. Sanggeus heran aya nu teu percayaeun. Jelema leutik kieu pinter. Aya teu percaya cakiana teh pasti ngan seukur hebat batinna doang zahirna doang can puguh batinna mah eta pan kanyahoan ku Syekh Nawawi kanyahoan teh ku Syekh Nawawi aya jelema pikiranna kos kitu teh tah ka Syekh Nawawi kan kanyahoan Syekh Nawawi mah teh hese begitu kanyahoan buka sorbanna kopeana dikitukeun dret ya oyang tah bangunan weh cakiana dikiekeun deui beres deui cak kudu dijawab tuh menang sambarangan kopea dengdek milu dengdek bangunan eta Syekh Nawawi ngalalakon-lakon gitu Masya Allah lain bantrak-bantrak ini orang mah kopea dengdek datang tak biasa-biasa bae orang mah
Aduh, Masya Allah. Malah mah disengserikan Bang Bara, dengdek kopi siata. Oh, pangaruh, saya Nawawi mah ngadengdekeun kopi, bangunan dengdek, drek, wayang gitu kan. Woi, tuh. Kieu kan deui rapih deh. Geus. Ya Allah. Teh urang bangga boga ulama model Syekh Nawawi. Masya Allah. Kitab nu kurang dibaca ya Sapinah, iya Ria, terus berbagai kitab-kitab mun eueuh Syekh Nawawi. Syariatna hese memahami fikih. Hese eta urang memahami eta berjanji ya Allah hese jasa. Tapi ku Syekh Nawawi mah dibongkaran kalimat per kalimatna, dilempengkeun istiarahna, majazna, dilempeng-lempeng karti bae kurang. Cacak-cacak eta Imam Ja'far nu ngarang berjanji henteu disarahan ku Syekh Nawawi. Masya Allah moal kaharti, moal bae kajen ku, tapi ku Syekh Nawawi dibongkar, dipretel, dimufrodat jadi bae kaharti. Waduh, alhamdulillah luar biasa. Lamun Syekh Nawawi dikubur di Tanara Asana, taneuhna beak. Tanah beak Gunung Hajat nyokot, Gunung Hajat nyokot. Oh, pokoknya mah dicarokot di karari kau mau kundek masang buntut mah. Minta impo. Minta diamankeun ku Gusti Allah di Mekah bae bahaya. Lantaran lain letik-letik ulama Syekh Nawawi. Masya Allah. Jangan kuno boga, iya kuno boga naon perusahaan cetak kitab. Lantaran Syekh Nawawi henteu kanyahoan teangan yeuh ke Mekah. Di mana ieu Syekh Nawawi teh? Geus sugih jasa nu boga percetakan kuari ngeuk dibikeun hartana ieu. Percetakan terus bae teu eureun-eureun mendunia di teangan Nawawina teu daek ngaku nya. Teu daek ngaku teh datang ka maot teu daek ngaku bae geus embung. Kula mah nu penting mah manfaat bae teu butuh saeutik-eutik acan ku dunia teu butuh. Namun kuari wow. Kudu nyetak ge hayang eta, hayang kebeli Mio, kebeli Avanza, hayang kebeli Innova, justru cetak-cetakan teh kos kitu malah dihandapna laya juzu tobu bigori izni. Oh, bigori izni anu nakilihi teu meunang. Gitu menyebar luaskan, fotokopi dan lain sebagainya tanpa ya izin. Mun bener eta ilmu pimangpaateun mah atuh mah enggak bae. Cara Syekh Nawawi. Ih, di urang mah tidak boleh. Awas, naon sebabna? Aset besi leungit. Aset besi leungit geus teu mangpaat ilmuna nu mantak nyieun mah nyieun, nukil mah nukil teu mangpaat. Naon sebabna? Lantaran orientasina aset lain kamangpaatan. Lain kamangpaatan ilmu. Syekh Nawawi mah henteu hayang diteangan ku nu bogana. Ih, tetep bae aya padahal mah nyumput nya nang besi kapanggih. Sika panggih ka aing diberejang naon eta duit isuk page-toge pae sakana jeung naon mending mangpaat bae. Masyaallah. Mantak mejehna boga ulama model Syekh Nawawi Indonesia alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Teu ngadahar lauk Syekh Nawawi mah. Mulayan bae tu kuari urang ulah ngadahar lauk. Cek aki-aki teh atuh geus kolot aing mah. Anas ngadahar lauk henteu. Dahar teu ngeunah, otak beuki bieu, mending ngadahar bae. Ada dasar beuki nya mah teh. Wa hurrima alaikum saydul barr, jeung diharamkeun ka ranjeun kabeh saydul barri buburan binatang daratan. Binatang daratan mah wa huwa ma ya'isu fihi minal wasil makul, binatang anu hirupna ngan di darat doang tina sato kesit anu sok didahar. Eta teh binatang-binatang daratan, sapi leuweung, onta leuweung, munding leuweung, domba leuweung, uncal leuweung, kijang leuweung dan lain sebagainya. Nu aya di leuweung-leuweung anu halal nu sok didahar. Na ieu diharamkeun bagi jelema anu keur ihram dumtum huruma
selagi aranjeun kabeh langgeng keur ihram mun keur ihram haram ngabuburon haram ngadaharna haram ngabuburonna maehanana haram ngadaharna tapi lamun teh anu ngabuburonna mah nu halal di dahar kuno keur ihram atuh teh naon Zaid ihram Khalid teu Ki Khalid manggi uncal ditewa kunyana di buburon atau di panah digoreng haju di dahar ku kabehan teu naon nu keur ihram ngadahar daging meunang ngabuburon ngan nu ngabuburonna batur nu halal teu naon ulah sote nyana nu ngabuburon nyana nu ngadaharna min jihati ngabuburonna haram min jihati ngadaharna ge haram teu meunang wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun kudu sarieun maraneh kabeh ka Allah nu ka Allah hungkul aranjeun kabeh bakal digiring bakal dikumpulkan umat manusia di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ke akhir umat Kangjeng Nabi Muhammad berbagai golongan jeung darajat nu jadi presiden nu jadi raja nu jadi menteri jadi gubernur nu jadi bupati nu jadi camat jadi lurah nu jadi RT jadi kiai nu jadi wali anu jadi nabi nu jadi rasul nu teh jadi nanaon pedagang dan lain sebagainya bakal digiringkeun kabeh menuju Allah Subhanahu nu kasingsal teu bisa aya nu kasingsal hiji-hiji acan nu bakal teu milu dina penggiringan eta dina perkumpulan eta kabeh dikumpulkeun dipenta pertanggungjawaban masing-masing tanya sabaraha umur mata digunakeun naon celi digunakeun naon sungut digunakeun naon harta digunakeun naon ilmu digunakan ke mana dan lain sebagainya di BAP mun urang salamat sorga teh salamat ngagejebur iyalah wattaqullah kudu sieun maraneh ka Allah ieu mah khususna tentang sayd tentang buburon bagi nu halal maupun bagi anu keur ihram sing sieun melalui aturan Allah sebab urang bakal dikumpulkeun bakal digiringkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala tapi lamun ahli batin mah bisa ngamanaan kieu ye uhilla lakum dihalalkeun karanjeun kabeh saydul bahri buburon lautan nu aya di laut teh eta adalah mutiara ngan nu dimaksud mutiara di dieu mah adalah makrifat berarti urang neangan ilmu makrifat ge teu naon carana kudu ka laut aya di laut berarti urang teh kudu silulup ari silulup urang teh kudu bisa atuh berarti ngojaina jeung kudu nyaho lebahna di mana aya mutiara di luhurna kudu make parahu heula sanggeus sampai ke parahu urang silem ka jero di mana lebah anu aya mutiaraan na ieulah ilmu makrifat eta kurang bisa diteleuman sok teangan ilmu marifatullah wa rasuli supaya urang mantep jasa ka Gusti Allah seakan-akan urang bisa neuleuh mun teu bisa neuleuh urang asa dideuleukeun ku Gusti Allah lantaran ieu ge kabeh moal kaluar tina kudrat jeung iradat Allah dedeleuan urang teh supaya ka Allah bae dedengean urang supaya ka Allah bae napas urang supaya ka Allah bae bicara urang supaya ka Allah bae per detikna teh ieu adalah ka Allah nah iyalah ngaranna ilmu makrifat uhillalakum saydul bahar halal teangan coba ge ilmu makrifat wa ta'amuhu halal kadaharan bahar iya ne ieu termasuk kana ilmu-ilmu syariat berarti kudu ditempuh heula ta'amu lantaran kadieuna jang mata'an lakum walisayyarah jang kesenangan diri sorangan ibadah ka Gusti Allah jang nu leuleumpangan menuju akhirat lantaran lelempangan teh aya dua rupa aya lelempangan di dunia aya lelempangan akhirat
aya jelema aya jasad nama di dunia keneh tapi geus berperasaan di akhirat bae matana di ka akhiratkeun ceulina di ka akhiratkeun leumpangna geus asa di akhirat bae kitulah ahli marifah ialah ta'amu teangan heula ku urang atuh ayeuna kadaharan-kadaharanana naon ialah ilmu muamalah ilmu ubudiyah ilmu muamalah wuduna nu rapih teangan syarat jeung rukunna salatna nu rapih syarat jeung rukunna hajina nu rapih syarat jeung rukunna kitu keneh zakatna kitu keneh puasana kemudian kabelah dituna ialah jang besi diperlukeun ku diri oge ku batur muamalahna bab jual belina kudu nyaho syarat-syaratna bab gade menggadena kudu nyaho bab titip menitipna kudu nyaho kabelah ditulah munakaha urusan pertikahanana kudu nyaho datang ka urusan pertolakanana peridahanana pernapakahanana kudu nyaho nah lamun geus nyaho sok laksanakeun kuari tempuhlah saidul bahar ilmu ma'rifatullah wa rasuli carana kudu kumaha wa hurrima alaikum saydul bar diharamkeun karanjeun kabeh saydul bari carana adalah haramkeun buburon daratan naon buburon daratan teh ieu adalah alamul mahsus alamul jismi jadi dua alam teh aya alam ruhani ieu adalah saydul bahar aya alamul jismi saydul bari haramkeun saydul bari nu mahsus ya deh ulah aya kesenangan di diri mun masih kene mata senang neuleuh nu indah-indah mun masih kene inceuli senang ngadenge suara nu merdu mun masih kene urang dahar nu ngeunah eta adalah alam mahsus eta moal waka jadi wali kos kitu mah berarti kudu diharamkeun heula ku urang memeh datang mah atuh kudu kumaha mulai ku hari urang tanggal hiji haji puasa iraha tanggal hiji hajina Jumat geus nyaraho kabeh haji paruasa kabehan leutik mangajal tanggal hijina poe Jumat hiji mana Kemis malam Jumat aya 7 darajat tuturkeun gara-gara ilmu falak bakal istimewa nuturkeun falak sebab ru'yat tanpa falak moal bisa ngaru'yat teu akur jeung falak moal beres malakna nu bener ulah 3 darjah dijieun sadarjah satengah batur ge ngaritung namun nuturkeun ahli falak ti Ramadan datang ka Syawal datang ka haji pas kabeh anu kamari teh nuturkeun ilmu falak nuturkeun ru'yat buah bener buah henteu mudah-mudahan bener tapi wallahu a'lam nu puasa rebo kuarina kuduna nyana nanggalkeun Sabtu lamun nyana nanggalkeun Sabtu lebaranna kudu poe Senin sedangkeun malam Jumat geus 7 darjah malam Jumat geus 7 darjah dunia ahli falak astronomi kelas dunia ngitung bulan mun malam Jumat tanggal 1 pan ieu teh endek wukuf di padang Arafah nu mantak dunia kelasna bakalna jatohna ieu teh kitu akbar apa henteu padahal haji mah akbar kabeh ge ngan istilahna bae mun wukuf dina poe Jumat akur jeung wukuf Kangjeng Nabi baheula Kangjeng Nabi baheula wukuf teh poe Jumat. Ya iyalah disebutna haji akbar. Dihitung ulama teh tanggal 1 na poe naon ieu. Supaya pas na engke akbar apa henteu. Kitu dihitung dikotret 2 kali 2 opat berarti. Lamun 3 bulan teu diasupan. Cokot berarti. Dihitung Masya Allah kudu dihitung orang deg kumaha di Indonesia kumaha di Mekah aya penghitunganana sarua
jeung di Turki tafawutna urang jeung Turki sabaraha urang jeung Mekah tafawutna sabaraha iyalah permasalahanana mentak moal akbar atuh tahun dieu lantaran urang bae di wetan 7 darajah atau komo di ditu komo di Mekah sebab ai bulan mah kapan ayana di barat maton panon poe mah ayana di timur cacakan di barat bae di dieu malam Jumat geus 7 darajat atau komo di ditu kitu perhitunganna mendak lamun urang ngadenge di ditu aya nu lebaran urang teu kudu ru'yat teu kudu ngitung urang belah barat mah wajib bae di ditu bae geus atuh komo di urang patokanana kos kitu teh cak pikih eta cak pikih kecuali di Mekah geus barukah keheula di urang mah ulah waka heulana ulah waka Malaysia geus buka urang ulah waka sebab itu mah barat kulon ulah waka heulanan tapi lamun di ditu geus atuh di dieu mah komo lantaran bulan kan ti ditu ayana di barat mungkin geus di urang pencan tapi lamun geus urang timur bae geus aya nu buka atuh urang mah pan geus kaliwata urang geus kaliwata geus kudu buka jasa mangkaning kamari lebaran teh di NTB geus ruqyat NTB teh belah manaeun Tangerang NTB geus aya nu buka di ditu atuh komo urang geus teu kudu ruqyat teu kudu palak cek ahli pikih nek dilupatkeun ka mana hayu sia ayo dek lupatkeun mana ngomong sia ayo keur carita isukana orang bari maula loba omong lurbo nu salasa mudah-mudahan menang ridho Allah anu milih Wahidin menang mudah-mudahan ridho Allah nu milih Atut mudah-mudahan ridho deui bae sakitu salahna cukup jangka neraka dengan 10.000 saja nah kan ieu beungeut-beungeut aya oge aduh cenah kiai nu menangna Atut sebab perhitunganna lobaan Atut tenang jadi supaya bunga heula supaya nyeun petasan nyeungeut petasan heula keuna kadengeun keuna bubungahan sakedeung deui lurah diseret ji moal gitu sebab jana geus jebar-jebarkeun duit camat diseret ku pamajikanna sia mah sok aju salah bae aduh tetep bae teu bisa dengan begitu saja sebab urang kuari menghadapi pilpres mulai dek diperbaiki lantaran ieu bakalna pilpres ketat mulai ti ayeuna bakalna endek ketat-ketatan sebab lalaki mah resep kanu ketat-ketat teu meunang sambarangan sebab ieu mah bakalna mengarah lamun teu diperbaiki geus aya anu endek revolusi nu kukula dicaritakeun teh jadi mahasiswa di berbagai universitas kuari geus menyatu kemudian geus dek mendatangi lamun ieu teu ditegaskeun hukum ala kadar baheula ala kadar kadanan tegas jasa mah ulah amburadul jasa ieu geus aya bakal gerakan-gerakan mengarah kana peperangan hendak nu boga besi sing lempeng aduh lantaran ieu bahaya ka hareup namun kieu bae
Yes, hari mulai diperbaiki. Sanajan kukumaha tetap mulai diangkat ke permukaan lain kasus ieu bae berbagai kasus-kasus. Sebab geus aya penekanan-penekanan kaharep bahaya. Berarti kan ieu aya sutradara. Aya sutradara ieu, di balik ieu aya saha sutradara. Sebab shooting geus siap teh. Bintang geus siap, urang teu nyaho sutradarana. Nah, jadi ulah kaget lamun kuari perhitungan tetap atut nu menang, cuman permasalahan tetap diangkat nu jadi gubernur nama tetap. Ai geus teu kuat tuh. Hiji guys, sakitu bae teh ngomong heulana, ulah panjang-panjang. Nomor kedua, puasa ya puasa. Tanggal hijina haji, kemudian berarti tanggal hiji hajina Jumat, Sabtu Minggu kuari tanggal seberapa? 3. Berarti orang puasa geus sabaraha poe? Urang mana ye? Berarti ayeuna Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Jumat, Sabtu, Tarwiyah, Arfah. Etalah anu intina. Man soma saha jelema anu puasa yaumut tarwiyah dina poe tarwiyah, ieu mah yutomala yu'lamu minal ajri bakal dibere ganjaran teu kudu nyaho ku gede-gedena ku gede-gedena ganjaran nu nyaho teh mah kagedeanan nu penting mah maneh mah geus puasa bae geus surga bae geus teu kudu dibere nyaho gedena ganjaran. Masyaallah geus urang mulai nu bisa di tanggal kamari tanggal hiji terus anu geus tinggalin kakarak nyaho kuari atuh isuk mulai dah terus datang ka tanggal 9. 8 ngaranna tarwiyah, 9 ngaranna arfah. Soma yauma arfah sajelema nu puasa di poean arfah kana kafaratan eta puasa ngajadikeun kafarat di sanatil madiyah sana tahun nu enggeus jeung tahun nu bakal. Jadi 2 tahun nu enggeus jeung nu encan ieu dikakaparatan ku puasa sapoe doang. Masyaallah. Tah lamun datang ka teu puasa tah mah pohara jasa. Kangjeng Nabi geus promosikeun sakitu luar biasana. Cak Kangjeng Nabi saha jelema nu puasa poe Arfah eta sataun nu geus kaliwat, sataun nu bakal diampura kabeh dosa-dosa laletikna. Kadenge ku cilik urang teu puasa tol bolon tambah jelema. Masya Allah. Jadi berarti lamun arpahna mun lebaranna poe Minggu, arpahna poe naon? Sabtu. Geus Jumat, Sabtu, tarwiyah, arpah. Teu mah geus ulah ka mamana. Di jero kamar. Geus boga nama puasaan mata urang ceuli urang kabeh perem geus pokona. Daripada bentan deuleu TV, deuleu pemandangan-pemandangan anu lain ka Gusti Allah, na eta mendingan di jero kamar hees. Aya lebaranana ajengan Kiai kumaha teh nu istimewa dina lebaran nama eueuh nu istimewa hiji malam lebaranana ulah sare mun aya nonton bola bae ulah sare rame-rame tafakur ka Gusti Allah dumadeheus taqarrub ka Gusti Allah zikir atawa takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sampai selesai. Eta teh lamun jelema ngaramekeun malam lebaran lam yamut qalbuhu yauma matal qulub hatena moal paeh
mal payah lamun hate teu payah teh hirup. Masya Allah, lamun hirup boro-boro hate nu dihandap hirup mantep. Tapi lamun geus payah nu handap boro-boro hate etana bae atuh pamajikan bungeun. Puyang aing cenah cek pamajikan. Kunaon teh hirup-hirup. Komo lamun hate manu hirup masyaallah mun nate hirup teh boga harta disodakohkeun harta hirup ngaranna. Boga ilmu disodakohkeun harta hirup ngaranna. Ka pamajikan bageur hatena hirup, ka anak bageur hate hirup, ka burid bageur, ka tetangga bageur. Nah ngaranna hate hirup ngaranna. Karangda bageur hirup berarti. Tak kitu. Eta hiji. Kemudian atuh ayeuna mah beurangna di samping lebaran, na ieu urang ngalaksanakeun kurban. Enggeus cenah kiai, kurban mah terus bae, boga mah hayu bae 2, 3, 4, 5 eueuh masalah. Eueuh masalah. Lamun urang ngalaksanakeun kurban, man qarraba kurbanan sahaja lemah anu nyieun dumadeheus ka Gusti Allah ku cara mencit kurban bi awali qatratin begitu dipencit awal tetesan tak kotorat fil ardi netes ka bumi eta geus dihampura dosa eta jelema ku Gusti Allah gufirat dzunubuhu lain dosanya na bae wa iyaluhu keluarga nage dihampura pamajikanana anakna ahli-ahlina bahkan indung bapa nage dihampura deui bae ya Allah ya Rabbi begitu netes sret geus dihampura dosana dosa pamajikan dosa anak dosa indung bapana Masya Allah ku gede-gedena ganjaran korban mandek hayu nu boga ulah diengke-engke lantaran umur mah teu nyaho. Umur teu nyaho. Buah dikorbanan buah henteu engke ku anak urang. Mumpung kuari bae keur boga. Cenah kiai naon eta korban teh sapi. Sabaraha urangan sapi? 7. Kumaha kiai lamun sapi hiji ku sorangan bae eueuh masalah. Eueuh masalah ieu sapi ku sorangan bae cenah kiai abdi ditu naon buagah kula ieu. Naik sorangan bae eueuh masalah. Boro-boro sapi hiji 5 dek nu sorangan we masalah. Ngan lamun hayang dipilukeun datang ka 7. Kitu maksudna. Besi we tujuhaneun teu meunang ku sorangan, lain teu meunang ku sorangan. Pan urang lamun embe ge 7, ieu nu sa nu kula, ieu nu sa nu kula, ieu nu kula kabeh. Wih, mamang sakaligus 7. Wah, masalah. Besi dijadikeun masalah di lembur eueuh tah. Eueuh masalah. Tilok aya ongko nu ngamasalahkeun kos kitu. Ieu ge sapi sorangan cenah kula mah. Hiji eueuh masalah. Ah endek ku tujuan we mangga. Embe hiji sorangan embe mah. Teu mumpung urang aya kesempatan umur dibere keneh ku Gusti Allah harta boga ulah diengke-engke geus langsung korban bikeun tah tolong lembur ka fakir miskin yo maneh supaya ngarasaan geus urang ulah nyileuk-nyileuk deui bigan nu hebat bata bigan atawa aya penampungan di dinya sok dibagi-bagi engke ku masyarakat ku panitia tah geus ngaran deh